Sampurasun barudak tepang deui sareng Nini Oce dina acara Caki Carita Kitab Suci. Ayeuna Nini bade ngadongengkeun nyarioskeun Gusti Allah nyiptakeun alam dunya. Hayu atuh urang ngupingkeun carita Kitab Suci Caki. Tuh barudak tingali tuh ranca lebarnya diantep wae kitu. Tuh katingali ge ya. Nya katingalinya tuh pan ranca teh lebar teu dianggo. Coba lamun ku si Aki diuruk we nya saeutik bisa meureun jadi sawahnya. Kapan kapungkur oge basa Gusti Allah nyiptakeun alam dunya teh can aya nanaon di dieu teh. Di dunya teh teu acan aya nanaon. Tapi ku Gusti Allah katingali dina kitab Kajadian disebatkeun, kitab Kajadian 1 ayat 1 jeung 2. Nalika Allah nyiptakeun jagat raya, harita bumi teh teu puguh wangunna. Kaayaanana kacida matak geueumeunnana. Sagara motah ngaliputan satangkaraking jagat. Alam poek ngajumbleng. Pangawasa Allah murba saluhureun sagala. Tah Gusti Allah teh nyiptakeun alam dunya ku roh Gusti Allah. Roh Gusti Allah maha kawasa. Jadi urang kedah kumaha Neng Mega kedah ngadoanya. Yuk atuh urang ngadoa. Ya urang ngadoanya barudak urang ngadoanya. Ya. Nun Gusti Allah Rama anu nyipta alam dunya. Mugia Gusti kersa ngaberkahan ieu ranca supados tiasa janten sawah anu tiasa ngahasilkeun pare, ngahasilkeun beas kangge abdi sakulawargi, kitu oge kangge sadaya jamaah di ieu patempatan. Hatur nuhun Gusti, mung dilebet asmaning Gusti Isa Almasih, abdi nyanggakeun ieu pandeda kalayan syukur. Amin. Atuh ayeuna mah urang bebeja we nya ka si Aki. Hayu atuh. Hayu atuh. Ayo. Yuk. Ini panasnya. Kumaha barudak? Resepnya ngupingkeun carios tina kitab suci. Hayu atuh. Engke Nini Oce bade sumping deui dina Caki salajengna. Gusti ngaberkahan.